Lamun jelema hatena bersih hampura ku Allah dititipan harta da bakal bager. Boga harta jadi bager, naha gambaran hate nu bersih. Tapi lamun hate kotor boga harta adigungna beak tekar. Karek make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo. Dongkok. Malahan make pingau teh gigibrig jika nu setruk hayu urang pangausan. Sidik gigireun teh jelema nu sangsara ber di beja-beja ka ieu teh gelang teh 40 gram ti salaki kumaha ceuk nu sangsara kumaha sia. Harta cicing di jelema nu kotor hate akhirna balukarna jadi sombong ku hartana, maka harta nu bakal nyelakakeun kana dirina. Tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba harta bakal loba jelema nu katulungan. Yatim katulung, miskin kabantu, masjid kasumbang, naha harta cicing di jelema nu alus hate. Mata lamun jelema alus hate bari boga harta, moal aya jelema nu teu dahar, moal aya jelema nu teu boga imah, moal aya jelema yatim kokoceakan lantaran teu boga indung jeung bapa. Umat Islam ngalarti kabeh jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung, ternyata elmuna karek apalna jauh tina amalna. Weh. Mata hakikat hirup ilmu teh di mana? Nah hate. Cicingna di mana ilmu? Dina 4 perkara. Hiji ilmu teh cicing dina wujud, dina awak. Kadua ilmu teh kudu cicing dina hate. Katilu ilmu teh kudu cicing dina rasa. Kaopat ilmu teh singga bentuk dina wujudna. Lalakon baroga ilmu tapi pasea boga ilmu dina sirahna tapi geuning eta pasea rujad isi hatena. Kasinirannya. Tuh ilmu teh cicing dina jasad. Lamun ilmu cicing dina jasad eta mah karek ngapalkeun. Sakola luhur baroga ilmu karek ngapalkeun tah nu ditagih ku Allah mana amal. Pan kabeh ge barisa wiridan subhanallah da meunang ngapalkeun ngan eta subhanallah neurak henteu kana hatena. Geuning teu saeutik nu dibaca subhanallah ari hate kotor dikukut. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah, na teu era ari bibir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, ari hate kotor dikukut, batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli motor ratud angen, batur meuli mobil muntaber atau batur nyen imah dapae atuh. Padahal dina bibir subhanallah. Geuning subhanallah teh karek sambet di dieu, can katempo di dieu dina hate. Matak hakikat nu ngaran hirup, nu ngaran hate mah nyumput teu ka ciri ibarat akar anu katutupan ku tanah. Kahartos ieu teh. Teu rada ngahulang juga nu kasiriran. Caritana alhamdulillah dibaraca pan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah. Geuning loba keneh jelema maca alhamdulillah tapi hirup asa kapuji wae. Deuk tahajud ge kuat nyieun status OTW tahajud. Bubar tahajud api-api tutunuhan bahayang ditanya batur kunaon jiga nu tunduh tahajud. Ngeus maca Quran seserakan sing teu kunaon eta mah make jeung serak tos ngaos Quran satu peuting padahal mah geus popolotot ka pamajikan. Alhamdulillah di mana geuning karek nabi matak nu kudu hirup tina bacaan huruf nyatana hate. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Ibadah mah ulah hayang katangar batur, ibadah ulah katempo batur, bahkan ibadah mah tong diedeng-edeng ka batur. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah, tah teangan ibadah nu sarupa kitu. Ieu mah pan mere santunan ge kudu dipoto. Jepret foto tuluy status alhamdulillah parantos santunan nu dibikeun 100.000 ai beungeut batur di bibiran saumur-umur nu kitu ngaranna ibadah lain nu kitu mah gede waduh. Well. Tuh. Matak alhamdulillah kudu katempo. Komo gedong boga, sawah boga, imah boga, duit boga, alhamdulillah eta mah karek ngomong can katempona pagawean. Imah boga, sawah boga, wajar nyebut alhamdulillah. Duit boga, wajar nyebut alhamdulillah. Tapi nah karena BLT hayang. Mana alhamdulillah dina gawena mana? Gedong boga, sawah boga, duit boga, berarti jelema aya mah lain ngarep-ngarep dibere, jelema aya mah kudu mere. Na teh era jelema beunghar meunang BLT. Nah,
keprok eta teh keprok teh kudu masa gitu. Dalamun bener jelema boga alhamdulillah mah imah boga sawah boga duit boga bakal nolak kana pamere. Hampura des, hampura RT, hampura RW moal narima BLT pangmikeunkeun kasih miskin, pangmikeunkeun kasih yatim, tah eta kakara disebut beunghar dina alhamdulillah. Jadi geuning urang maca teh, maca alhamdulillah teh karek ngapalkeun, karek samet sirah, bijil tina bilir, can katempo dina pagawean. Lamun datang bantuan keur miskin ngaraku jadi jelema miskin. Lamun datang bantuan ke pedagang kecil ngaraku jadi pedagang kecil. Kumaha lamun pamarentah mere bantuan kanu gelo? Deuk ngaraku gelo. Matak hakikat alhamdulillah teh pagening karek nabiwirna. Can katempo dina gawena. Nah batur butuh kudu kitu punten teu butuheun. Matak hakikat kehidupan manusia hampura keur mela alam kapalsuan. Tah ieu teh nu hadir teh hampura urang Karawang teh palsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, sesengitan, aya kuring kabita demi Allah sacongobo ukih henteu. Kunaon kuring teu kabita? Ieu mah nu ditempo alam palsu. Dan nu aslina mah ibu ge nyaho sorangan, nu di imah waya kieu tah eta asli. Panu di imah waya kieu mah daster merengkel. Kameja ngalek-lek soek, dikegepan huak hiap bau kelek, tak eta aslina. Iya mah datang ka dieu dapon maneh pengajian wajar make sesengitan, ngan hampura demi Allah kuring moal mata kagoda. Nana gerhana asli palsu, hampura palsu. Nya jigana Pak Ustad di dieu mah asli, ngan sok rumah sakit, ngan kuring mah palsu kan. Seramah mah jigan heueuh nya kapakeun nya miskin. Nulung nu butuh nalang nu susah pan ibu teh lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Tah jelema asli mah antara omongan jeung pagawean katempo pan ieu mah karek ceramah bageurna mah dacan kaciri. Matak lamun ibu hayang apal aslina panitia naik ka dieu sae ceramah teh kudu kitu yen urang kudu nyaah ka fakir miskin salira mah lain bereun lain. Abdi mah mobil boga sawah boga imah ge boga berarti ieu teh lain bereun. Tak aya nama punten we si panitia teh amplop moal dibikeun. Cing teh naha mah moal amplop pancet salira kudu nyaah ka fakir miskin. Di dieu teh loba fakir jeung miskin daripada dibikeun kanu lain hakna urang bagikeun we ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang. Ternyata urang teh keur melaan kapalsuan. Nu beunghar asli palsu, da palsu. Dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngebanding-banding jeung kabeungharan batur. Moal kanikmati boga imah hiji hayang dua keur naon da moal kacicingan. Imah hiji hayang dua sertifikat kabangkeun. Mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun. Heueuh hareukeun batur gaya imah dua mobil dua toong sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Ternyata capek hate lungse teu tenang teh keur melaan alam kapalsuan. Tak ieu ge pangaosan kade ulah nepi ka pangaosan tapi palsu ngan sabatas miningan beungeut ku saweui keur munian kagorengan dipulas ku kahadean. Weh. Eta ge ibu di jilbab hek atuh jilbab teh kudu asli. Ari di jilbab asli mah lain sakadar munian sirahna tapi gerabunian sakuring bungking nu aya dina sirah. Na teu era ari jilbab badag popolotot ka salaki, nya teu era ari jilbab gede kana gosip beuki, na teu era ari jilbab badag teu kaur batur nyen kagorengan, bibir galing ngagogoreng batur. Di mana eta jilbabna karek samet sirahna, can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Wah. Bapak-bapak bari ngareret ka ibu-ibu lebok-lebok. Tuh. Mata opat cicing ilmu teh jasadna, hatena, rasana, wujudna. Jasad meunang ngapalkeun kajian sakola nepi ka 30 tahun eta mah karek ngapalkeun. Tina ngapalkeun wayahna kudu kana hate asupkeun ladang maca Quran teh huruf maka tina huruf kudu nghirupan ieu hate sing hirup atuh hate. Lamun jelema hatena hirup bakal nulung anu batuh, bakal nalang anu susah, bakal ngajait anu teu teuleum, ngere oncor anu poek ngahudangkeun anu labuh. Bahkan jelema salah ge moal ngewa ka jelema salah. Nah mah jeung moal ngewa, bapak manusia itu manusia mah bener salah kada boga. Sok ngacung aya anu teu pernah salah.
moal aya da lain malaikat da ibu ge ayeuna ditariung satu pan baheula keur parawan yai anu pasarung-sarung lalajo calung jeung lalaki bari teu dikawin teh saha mata urang ulah coba-coba nyaritakeun kasalahan batur da urang ge boga kasalahan nu sarupa juga batur urang tong nyaritakeun kedulna batur da urang ge sakapeung sok kedul jiga batur teh urang teh batur mata hirup tong sok ngukur batur dek ngukur mah awak sorangan Pak lamun Bapak diajak pasea ku batur tong diladenan keur naon umat Islam kudu pasea da sebenarnya mah jelema nu alus mah lain pasea jeung batur pasea jeung awakna kunaon bos daging jadi bager eta teh beres pasea ngalawan peditna jadi we bager berarti pedit eleh ngan lamun aya nu beunghar pedit wae berarti eleh perang gitu ta ibu ge daratang ka pangaosan ka dieu ieu teh bati perang ngalawan ngedul nana gerhana ge ieu teh ceramah keur perang sabab kuring nyaho sejarah Nabi Muhammad ceramah di Bandang Doma di tengah jalan aya nu menta ku nabi ternyata dibikeun cek para jamaah teh ya Rasul naon eta doma kadiekeun keur kuring kop atuh mere beri kimaneh milik kuring nana gerhana ayeuna pan meunang amplop sok pegat dina gerbang masjid nya lamun ibu megat di dinya tah di medek jalan dieu perang matak jalma nu panghebat-hebatna lain boga musuh lain perang jeung batur lain pasea jeung tetangga tapi dirina unggal poe perang jeung pasea jeung awakna sorangan matak tong nuduh nu jauh tong neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana ieu teh awak urang teh bener kitu da teu inget beungeut di glowing-glowing ari hate rudep kan akhirna haseum beungeut asa percuma beungeut glowing ge arikeun haseum pamatuk coba lamun hate alus beungeut goreng amis budi pan lucu ieu mah geulis heueuh glowing heueuh tapi hate ruwet nepi ka datang ka dieu gajah motrot ditanya teh ku jiga mung nemalan jiga nu boga hutang ka Bang Emok sia teh mah mata katangtuan manusia lain bajuna lain pangkatna lain jabatanana katangtuan manusia ge lain elmuna tapi tah katangtuan manusia mah gumantung bersih eusi hatena di dieu aya santri pek kita baca pek hadis katalar pek Quran geus nepi ka nyaho ngan wayahna tong nanya batur tanya hate sorangan geus apal Quran apal hadis tanya kana hate sorangan mun dina hate aya keneh ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur pangnempokeun saayat bikeun ka kuring ayat nu mana kudu ngewa jeung sasama dina hirupna weh sadio atuh da tapi bener nya tah ieu ladang pengajian geuna ngewa wae anger geuleuh wae anger rujit wae anger jadi ngaji naon atuh ngaran-ngaran ngaji teh kudu ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk tah ladang ngaji teh ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana ngawujud dina bentuk hirupna matak jelema nu ladang ngaji mah bibir tara ngomongkeun batur ceuli teresep kana gosip panon tara papolotot ngalengkah kana salah hate bakal nyacas bodas tak eta ngaji jadi ladang ngaji teh bubar ke dieu teh pariksa hate nu ngewa ka salaki jadi sono anu sok pasea jeung tatangga jadi tara nu teu akur jeung dulur jadi alakur mata punten bubar ke dieu teh geuwat salaki tangkep aya engke salaki bakal nanya kunaon mamah uih ngaos jadi lebay jawab ku ibu heeh tobat artinya perubahan hate dabongan manusia opat unsur nu aya dina dirina jasadna hatena rasana wujud prilakuna keurna nahaon ilmu luhur lamun tanpa bareng jeung perilaku dina hirupna harta loba ari nu sangsara diantep gedong sigrong keur naon gedong sigrong lamun eueun nu nganjang kunaon ibu mung nu nganjang kanu boga gedong sigrong da lain teu hayang kana gedongna ngan eta nu gablek gedongna haseum beungeut memeh ungah wae anjing helder dina lawang mata hakikat hirup teh tergantung kumaha hate misalnya bener jalma boga ilmu alus hate da bakal tawadu atuh jalma boga ilmu alus hate tawadu
ngaran-ngaran tawadu boro-boro kolot budak leutik wae dihargaan. Budak leutik umur 3 tahun teu apal Quran teu apal hadis, tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu geus karolot. Ibu pasea jeung tatangga teu akur jeung dulur. Boro-boro 5 menit, sabulan teu beres-beres. Komo kasalakin saminggu teu diolok ku duit mah dah cager, tapi si bapa sayang apal saha makhlukna eta. Nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis salat tara ka masjid teu pasea jeung tatanggana 5 menit eta budak pakaleng-kaleng deui Pak. Coba urang geus kolot kieu melaan naon sabenerna ilmu boga Quran dibaca hadis diaji ternyata Quran teu matak ngarobah eusi hatena tapi budak teu apal Quran ternyata geus mampu nyucikeun eusi jiwana yuladu alal fitrah. Geunah ai cara maloba nu ungeuk teh pameureun asiniran matak hirup sakadar disebut tong lege nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream matak bisi aya nu hayang jadi ustad pop merek kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad ai pagawean nyewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur nah kudu kitu ari ustad da ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud geura sok ngacung aya teh ustad nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Karawang aya nu bareuh eta ustad lain tahajud da eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager moal aya makhluk Allah nu sampurna bageurna iwati Nabi Muhammad naon perkara nu dipenta teu boleh dibikeun ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal alus ai awak pangaosan ari hate suudon kitu lamun cek ibu jam tangan kuring dipenta moal dibikeun artina ibu teh lalajo kasalahan kuring teu sadar kana kasalahan diri sorangan cing lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah sesama jalma pedit tong sok silih omongkeun geuning ulang teh bener Pak tong ngukur kagorengan batur tong ngukur kana kasalahan batur awak urang ge sakapeung leuwih goreng batan batur maka hirup teh tong sok ngaji eukeur batur ngaji mah kana diri sorangan disebut we ngaji diri kahartos ieu teh ngan ku ceramah kieu mah karabut nepi ka akarna sarare asli ya. Tuh hakikat hirup ngaran-ngaran di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat tong legeg para pejabat disebut pejabat sote peda aya rakyat jadi pejabat eueuh rakyat ngarek mimpin cucungu eureun sakarawang tong milih jaradi pejabat moal maka lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat mah kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Dah bener artinya mau jadi pejabat tanpa rakyat. Rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat butuh waos nyoros-tos seperti mah aya buktos. Ulah paribasa demi rakyat rakyat nu manang didelaan. Mensejahterakan rakyat masih kene aya rakyat magrib nyangan bea. Nu sejahtera mah geuning lain rakyat bebengok sia geuning oi. Manehna mah batuk saeutik ke berobat ke Singapura. Da bari ulin coba rakyat boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit, paribasa eueuh ruangan, pedah nu sangsara baru nu datangna nepi ke rumah sakit tolak. Tong kitu euy. Matak ternyata hirup teh sakadar disebut naon nu teu pikalegeg, naon nu pika sombong. Sok urang omongkeun ti ayeuna, naon nu teu dijadikeun alat sombong. Ibu geulis, geus nini-nini aya geulisna. Leungit baheula mah pan ibu-ibu teh itu bentangna Karawang ayeuna mah mana teu ketit-ketit acan matak lamun aya budak ABG caru mentil wajar datang kuring sarangeo aanana antep coba nini sarangeo ustad jongklokeun buru umur nambahan teh kudu nambahan kadewasaan
Iya mah geus kolot masih keneh paadurenyom papaseaan deuk nepeke araha urang mempertahankan ego nu sabenerna. Matak 2025 datang 2002 genep lain kudu atoh kudu sedih berarti umur dunya monokan. Ieu mah kalah kepepetasan bledak-bledug. Ya. Aura kasih Lina Mariana. Terima kasih tahun 2025. Biarlah kopi yang pahit kan manisnya ada aku. Anggeus tong sok ngaco wae hirup teh. Tuh. Komo ulang tahun teh lain kudu bunga atuh. Keur nu sadar bari ngarti mah ulang tahun lain kudu atap. Nah, hari di mana inung nanonkeun nyawa. Hari di mana inung hampir paragat nyawana. Hari di mana inung hampir ruksak awakna. Hari di mana inung hampir leungit jeung sagala-galana. Tuluy budakna happy birthday to you. Inung nama ieu darah tinggi darah rata. Jadi hartina lamun ibu sok ulang tahun lain harti kudu bungah keur sorangan geura balik ka inung berbakti kana jadi kolot tak eta ulang tahun sabenerna. Weh. Ya mau hari ulang tahun kehormatan leungit ku kabogoh rada gelo situ. Capek. Maka kunci hirup adalah hate. Lamun jelema geus kosong hatena tah punten. Persyaratan jalma hayang boga ilmu naon? Mun bapak datang ka dieu hayang boga ilmu naon syaratna? Tong mawa ilmu. Dalam mawa ilmu mah jadi perbandingan ilmu akhirnya bubar teh ngomongkeun urang. Nah, ilmu kitu urang ge bisa atuh nahalin ku sia. Wayahna Pak lamun urang hayang menang ilmu boro-boro mah ti manusa, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri. Lamun hate kosong teu mawa ilmu, da ilmu mah anu Allah, anjing sekalipun bakal jadi ilmu keur kahirupan. Asal kosong. Mata kuring mah aya anjing, wah lontong ka anjing teh punten we cindepun guru ka anjing. Atuh ceuk tetangga teh disebut rada gelo. Nah mah gejeung disebut gelo, pan guguru ka anjing. Ah da kali-kali mah ibu ge kudu guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusa mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur. Matak nu kieu tah nu kudu dijaga teh. Biwir ai biwir dilipstikan adikeun haseum pamatuk mun sararudi. Bibir berem teh kudu nembongkeun sifat ya. Beungeut alus teh kudu nembongkeun sifat nu alus. Baju nu alus ge kudu gambaran akhlak nu alus. Ari baju mararahal ari barang derek ka masjid 1000 perak asa teu maen hirup kitu da. Ai tiung denai, baju denai, HP Oppo, ai kana hutang para roho. Lain ya mak ceramah teh asa jebrod kana hate. Naon sababna? Nu dipake ulah leuwih mulia batan pagawean. Na teu era ari baju 2 juta ari sedekah kana rajaban ukur 3.000. Na teu era ari didahar ratusan juta, nu didahar 500.000 sakali ngahuap, tapi pelebah sedekah 10.000. Rajeun barang bere 2 juta ke masjid ngarep-ngarep diumumkeun. Lamun DKM teu ngumumkeun teh dihoak, umumkeun DKM alam terbuka demokrasi. Baik tulis hamba Allah. Atuh ku DKM teh diumumkeun hatur nuhun ka hamba Allah anu parantos nyumbang kanggo rajaban 2 juta rupiah. Nah, ada ka hamba Allah teh nangtung hadirin abdi hamba Allah teh rada gelo. Dek ria maria we atuh teu kudu kikituan. Artina lamun hate anu kosong sanajis-najisna anjing bisa jadi ilmu keur awak urang. Matak hakikat hirup ikro teh baca. Al-Fatihah can datang pan ikro mah geus aya. Anas can datang ikro mah geus bijil. Al-Falaq can aya ikro mah geus aya di buah hiro ikro. Baca ya Rasul. Nabi bertanya, kudu maca naon? Bismillahirrahmanirrahim.
Gera baca perkara nu diciptakeun ku kami. Awak bapa baca, awak ibu ge baca. Gera sok baca awak ibu. Lamun ibu bisa maca awak ibu, da bakal era. Asli bakal era apa? Wadulna ibu nu nyaho, goreng adatna ibu nu apa, budugna ge pan ibu apa. Tuluy urang disebut mulia ku batur. Al-Mukarram nana gerhana kuat muringkak bulu punuk disebut Al-Mukarram teh. Kuring apa kagoreng patutan kuring. Berarti batur nyebut Al-Mukarram yang mulia teh lain kuring nu mulia, tapi batur teu nyaho gorengna kuring. Bapak dihargaan batur da lain bapa nu berharga. Ngan Allah nutupan kagorengan bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan bapak. Hei inget-inget baheula keur ngora graha. Anu nolol tina janela imahrana anak dua teh saha tah. Jadi urang dihargaan batur teh pedah batur teh apal gorengna urang. Matak jalma nu alus adalah jalma nu nyaho kana kasalahan sorangan bari boga niat ngomean kana kagorengan eta. Jalma salah kapangih kan bisa eureun tina salah. Nu paling paur mah jalma salah teu kapangih deudeuyeun. Bapak baheula beger kapangih ku pamajikan ditonyok nepi ka irung nyengsol. Daek beger deui teu sudi naha nyengsol irung. Tah nu paur mah anu teu kapangih nepi ka detik ayeuna. Akhirna ge geus kolot kurumuy aya budak tinu ngora. Di buni-buni ge anger karasi mah bakal kaangse bau. Mata punten manusia mah moal bisa ngajaga rahasia. Samemeh ngabongkar rahasia batur, alangkah bertanya mun rahasia urang dibongkar batur ridho. Samemeh mukakeun aib batur, tanya diri urang, lamun aib urang diomong-omong ku batur ridho teh. Matakna Islam mah tong coba-coba nyaritakeun salah batur, batur ge wanieun mukakeun kasalahan urang. Tong coba-coba nyaritakeun aib batur, batur ge daekeun mukakeun aib urang. Tong nyiwit mun mung dicibit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek. Jadi hirup teh geuning tanam tuwei. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Matak pek pelaki ayeuna kahadean. Da ibu teh pan caritana di akhirat teh hayang surga li. Lamun hayang surga jieun ti ayeuna. Ulah aya di akhirat hayang surga di dunia pisi capekeun wae jeung dulur teu akur jeung tetangga pasea kasalaki popolotot boro-boro di akhirat di dunia ge dicekek. Matak akhirat teh modalna di dieu kumaha ceuk wae ayeuna, kumaha ceuk alam dunya. Matak sing alus kahirupan di alam dunya teh sing repeh rapi sabab Islam teh dibangun ku rahmatan lil alamin. Islam teh dibangun ku sifat nyaah, ku sifat asih, ku sifat pola. Matak umat Islam mah kudu nyaahan, kudu asihan, kudu dedeuhan. Ulah nepi ka urang apal Islam tapi teu apal cara migawe Islam. Dina Islam teu meunang pasea, tapi naha umat Islam loba nu pasea. Dina Islam teu meunang ngomongkeun batur, tapi naha umat Islam loba keneh nu sok ngomongkeun batur. Berarti urang teh nyaho Islam tapi teu apal cara migawena. Bener? Nah, atuh rada ngulang. Keuna meureunnya. Matak alam hakikat rada hese, Pak. Matak cek ilmu kolot ge ieu mah kurung. Awak ibu kurung, awak kuring ge kurung. Ngan urang teu awuh jeung kuringna. Matak lol cek ilmu karawang, nu kuring-kuringan di jero kurung. Sakapeung mah korong. Pan korong meleutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun. Dangdang satekar kebek nikab dipake belas on-ongkoh nongtot tina irung da tetangga sudi ngadeuketan. Kunaon geuleuh? Tahajud unggal peuting, duha unggal poe, Quran dibaruka, hadis diaji, muncul penyakit sombong dina diri ta eta nu matak ngakibatkeun batalna pahala ti Allah Rabbul Alamin. Naha sombong heureum. Heueuh wel. Matak lamun bapa jeung ibu hayang apal aslina, saha atuh aslina urang? Sok urang buka baju ibu, sok urang buka baju kuring, urang buka kebesaran ustad, urang buka kebesaran kiai, urang buka kebesaran ibu. Hanya sebatas disebut ahli ngaos. Iya ahli ngaos. Maknya aya ahli ngaos dibere 5 menit hayang mantau. Di mana aya ahli di dunia mah moal aya ahli mang kabeh ge keur diajar. Da eueuh ahli. Urang buka geure yuk baju kebesaran urang buka, urang eungeun, urang buka sabenerna urang saha.
Tamatak lamun bapak hayang apal aslina urang jawabanana Quran. Innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Allah. Nah iya pengajian jeung Allah buka teuing. Isu ke ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tah geus kajawab, berarti ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon atuh penasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana nah ceramah jeung Allah ulah wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Alus sudon geus 2 kali. Beuki lila ieu ceramah beuki doraka mending bubar ka ditu. Lamun kuring ceramah teu dibayar, tuluy teu datang, catat ku bapak. Berarti ceramah kuring lain jeung Allah, jeung duit. Atuh wios cek ustad lamun teu dibayar, ridho Pak demi Allah. Ngan kudu umum. Hadroh tong dibayar, son tong dibayar, abdi ge ridho teu dibayar, ieu mah son dibayar urang henteu. Heg tempo Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah naon geda kudu adil atuh. Lola cek bapak, atuh kumaha cenah lamun teu dibayar bae. Syaratna hiji, dorong mobil urang nepi ka Bandung. Daripada bapak ripuh di jalannya atuh ongkosannya. Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah. Jalma salat acan tabu jeung Allah acan. Loba keneh jelema bubar salat melak cangking dina kelek asa aing pang salatna geuning lain jeung Allah jeung sombong nya. Mana nu jeung Allah teh? Sok mana jalma nu jeung Allah teh mana? Hayang pangih urang. Sodako lain jeung Allah, jeung asa kapuji we. Ka masjid lain jeung Allah. Hayang disebut ahli we, ahli masjid. Matak nu ngumumkeun teh geuning ka ahli masjid. Sakali deui kumargi sakedap deui bade magrib. Sakali deui ahli masjid, maknya aya ahli haben diumumkeun. Mana nu jeung Allah teh hayang pangih. Nya dibawa ka dieu mah ngareunteuk hate teh nya. Bener tuh Pak. Urang rarasaan sholat jeung Allah, maca Quran jeung Allah, pengajian jeung Allah, ternyata dibongkar mah masih kene aya nyimpen dina hate ngarasa aing. Berarti jelema nu ngarasa aing sombong ngaranna. Nah Allah butuheun ku jelema sombong. Iblis oge ahli ibadah teu dijadikeun kakasih Allah lantaran sombongna urang. Tahajud henteu, duha henteu, maca Quran boro-boro, pengajian aya daek, ai sombong ti baretok. Boa-boa iblis teh guruna urang. Tuh hampir gitu. Mata gerak toong. Waktu baheula Allah nyiptakeun Nabi Adam ngejepepeng, Nabi Adam teh ngejepepeng teh ngagoler. Maka Allah dua makhluk nu digeroan, hiji malaikat, dua iblis. Kumaha Allah usjudu li Adam. Pek gerak sarujud ka Nabi Adam. Saha nu sujud Pak? Malaikat. Iblis henteu, aba wastakbar. Sahabat iblis mah sombong, teu sudi kuring kudu sujud ka Nabi Adam. Nah sujud jiga bapak dina salat lain. Tapi sujud dina makna ieu lain sujud jiga salat urang ka Nabi Adam da teu meunang sujud ka manusia. Sujud mah tetap ke Allah Ta'ala. Tapi gini eta malaikat sujud tong diartikeun sujud jiga urang dina salat. Sujud di dinya teh malaikat sanggup ngajaga umat Nabi Muhammad, ngajaga umat Nabi Muhammad, ngajaga makhluk Allah ngaranna manusia, ngajaga anak incuna Adam. Allah nyiptakeun panon tapi can nempo, maka malaikat ngajaga panon cenah nempo. Allah nyiptakeun ceuli can ngadenge, maka malaikat ngajaga ceuli ngarah bisa ngadenge. Allah nyiptakeun awak jeung tanagana, maka Allah ngajaga eta tanaga sangkan tanaga dipake dina ibadah. Ngan aya hiji makhluk nu mung sujud, saha iblis. Tong ngahartian iblis jauh. Sabenerna iblis teh aya na awak urang. Aya anu tara sujud na awak urang, aya nafsu. Sok pikir Pak. Ngong adang pan hate mah geus siap bunga. Leos ka cai dekul wudu edek ka masjid. Panapsuna gugudug dina hate engke can komat ngeus komat engke tunduh keneh tuh begebengok nafsu mah kitu. Maka iblis teh tong wawuh jeung wujudna hayang nyaho iblis tong apal jirimna
sabenerna iblis tegas aya dina awak urang masing-masing. Kumaha atuh cenah ustad bogaeun iblis boga. Mana bukti eta aya muridna diperkosa. Tuh. Mata hampura Pak sebatas disebut. Mata ibu lamun dipoto teh tong deket-deket teuing da aing hayab atuh. Jelema ya Pak. Ya mah wiosnya ada ustad mah nafsuan gelo situ. Nya anger antal-antal teh mah hayang nonyok atuh. Mata kampur apa? Jadi malaikat teh ditita sujud teh artinya ngaula. Malaikat teh ngaula ka manusia, ngaula ka urang. Bapak sare cucunguk teh asup kana irung, saha nu ngajaga? Pan bapak teh keur tibra cucunguk loba, tapi Allah jelema boga kasus cucunguk asup kana irung. Dijaga. Mata malaikat dibelah katuhu, iblis mah dibelah kenca. Mata punten manusia kudu apal ka iblisna, lain nyaho wujudna, lain apal bentukna, tapi kudu apal sifatna. Sifat iblis sombong, bohong, adigu, asa aing pang nyana, asa aing pang hebatna, asa aing pang alusna. Itulah sifat iblis ngaranna. Mata punten ngaji kana diri, mun urang salat, mun urang zakat, ngarasa aing pang benerna, ngarasa aing pang alusna, hampura Pak bisi bareng jeung bebengok si eta. Aduh, bapak-bapak kunaon bapak ungut-ungutan? Bisi tunduh mending balik bapak. Doa, lamun jelema geus bersih hate, aduh alam teh ieu teh ngaharewos Pak. Alam teh ngaharewos. Tah, kembang ieu wae ngaharewos. Kembang alus, daun alus, tangkal alus, piceun akarna. Paeh Pak. Bener? Jadi ulah sok nempo kembangna, ulah nempo daunna, tong nempo tangkalna, aya nu berjasa. Tah akar nu diruang teu kaciri ku sararea. Dina awak manusia teh tong nempo beungharna, tong nempo ahli ibadahna, tong daek pinter maca Qur'ana, aya nu diruang dina hatena ngaranna kaikhlasanna. Bener? Mata jelema nu ikhlas mah nyumput. Teu ngacirikeun maneh da sieun. Sieun dipuji maka nyumput dina kalakuan anu katempo goreng. Mata kurang tong lalajo ku panon ieu, lalajoan mata ku panon batin Pak. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Nama kejeun alus, pan buukna gondrong, duli we, da eta mah karesepna, tapi hate na lain pembohong. Allah leuwih mika cinta daripada jas, dasi, sapatu mahal, jabatan luhur, tapi hak rakyat leutik dipokon ku si eta, ternyata rapi beungeutna bangsat garong eusina. Koproknya 1 meureun. Kahartos ya. Aya nu nyumput kemang ieu jadi alus teh aya nu nyumput akal. Tah dina awak Bapak ge aya nu nyumput hate. Matak paingan atuh dalil hadis innamal a'malu bin sagala rupa ge gumantung tina niat. Ieu ge nu hadir pangajian ieu wallahu alam niatna teu apa. Teu abdi aya nu hayang lalajo urang. Atuh balik ke diposting dina Facebook aku lagi bersama Nana Gerhana. Capek bubar ke dia ditanya ku salaki di mana tadi tangaosan sanu ceramana Nana Gerhana menang naon kitu ya rame geus aya nu nyumput Pak dina hate mata wujud anu ieu mah hampura deuk dialus-alus oge tetep nupang alusna mah lain awakna tah nupang alus mah eusi hate nu sabenerna mata rautan teh hate bener itu heul atuh da tuh hate anger balik deui kana hate sing kosong hate teh ngarah babari narima hileud jadi ilmu pan jelema sieun ku hileud tapi hileud muntal maneh 30 poe ngebuntal dirina kuramat lancah maka tina hileud bijil jangjang ngaranna kukupu pan jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu tah ieu teh bubar pangajian teh kade ulah haben wae jadi hileud atuh kau mau jadi hileud beuteuy cing berubah jadi kukupu Pak ngarah batur jadi resep
ngarah batur aya contoheun, ngarah batur aya tempokeun, ladang ngaji teh kasalaki beuki alus, nu kedul jadi daraek, anu bager anu pedit jadi bager, anu sok pasea jadi tara, pan katempo ladang ngajina perubahan sifat hate. Ieu mau ngaji habeng kasalaki hampir nyakal. Ramadan dilakeneh ti ayeuna geus gandeng warna koneng Bapak keur Idul Fitri teh asa gandeng sia teh mah. Lamun Bapak dek neangan Islam, tong neangan Islam ke Arab, tong neangan Islam ke Kuwait, tong neangan Islam ke Mekah, teangan Islam korehkeun awak Bapak. Sejauh mana urang geus Islam? Pan Islam teh agama nu salamet, dek nyalametkeun pikeun jelema nu hayang salamet. Lamun bener Islam hayang salamet jeung nyalametkeun, salametkeun tatangga ku biur urang, salametkeun tatangga ku hate urang. Geus puguh urang apal kagorengan tatangga, dar di beja-beja atuh puguh jadi pasea, naon untung? Gerasa pan geus apal urang teh kasalahan tatangga, kagorengan tatangga, ku urang di beja-beja sarua jeung nangtang kerang teh Pak. Der pasea di desa RT riweuh kades lieur. Ngarerepot batur, kumaha ceuk agama tutupan kesalahan batur, Allah nutupan kesalahan dirina, tutupan aib batur, Allah nutupan aib dirina. Mata paingan urang dibongkar aib ku Allah, dabongan urang sok ngabongkar aib sasama dina hirupna. Weh, ibu ge pan boga salaki lieu. Mun geus ragrag talak salaki jadi duda, tuluy itu dek kawin deui, jempe we, jempe. Ieu mah tong daek ka mantan urang, tapak budug dina bujur ge 70 ulah. Da engke ge bakal kapanggih ku pamajikan nu anyar. Teu kudu dibeja-beja ku urang. Nginget-nginget tapak budug berseuh. Innallaha ma'ana hirup barang jeung Allah. Lamun hirup barang jeung Allah, tilu cirina tilu. Hiji kaputusan narima kaputusan Allah, dua kahayang Allah, tilu sifatna Gusti. Ta eta ciri jelema nu barang jeung Allah, kaputusan Allah. Ibu bulu panon geus ponok tarima da kaputusan Allah. Ieu mah teu narima meuli 400.000 lu kaluhur. Pan ai bulu panon ponok mah ngeunah nempo urang ge hampang tuh kucap kicep ge. Coba bulu panon palsu tapalkeun atuh nempo urang teh kajian berat kicep. Balik ke dieu marowa motor gelebug angin badag katiup atuh bulu panon duanana nilep teu kusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Awak montok gede bae cirina salaki nyenangkeun ieu mah dipoto teh nyarang ngeyeng. Jeung teu kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu. Aya dina foto langsing diajak panggih kuat meber. Tarimakeun langsing langdek genut-genut oge cirina salaki nyenangkeun alus parab. Ieu mah belenyong ka kantor desa senam 2 tahun hayang langsing. Leuheung lamun jug langsing mah da 2 tahun senam kali langsing kala ka bukit gede gini. Da eta beres senam teh goyobon, comro, misro, liliwetan, ongko, salaki maot weh maha mikiran hutang urut baso. Matang geus manusa nu alus manu narimakeun. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar pan cita-cita hayang boga salaki teh kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot. Lag-lag we nu aya petot-petot ge jelema lain marmot. Allah maha uninga kana kaayaan hate ibu. Cantang tuh ibu sanggup dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan coba jeung nu petot deuk balikeun teu kajeun malahan nu petot beger jeung batur atoh da geus bosen jor maneh kawin jeung itu geus bosen aing mah ka maneh cara Allah deuk nyalametkeun ibu dibere sangsara harta teh jiga batur nu beunghar urang sangsara geus cara Allah deuk nyalametkeun. Di mana nyalametkeun anak dunya ge geus salamet teu keung ku bangsa tu sangsara. Coba nu beunghar keung ku bangsa. Nah, duit gepokan aya bangsa hohoak ka desa. Ngarona atuh kudu aya guam, sieun ku bangsa. Coba nu miskin titah ngarona teu daekeun. Nah, eueuh paokeun aya ge cowek. Ku sakitu ge geus nempo kasalametan.
Nu beunghar sieun pan ku tuyul. Nabi kata tanya ka ustad nyeun tolak bala gambar pedang aya kursi tapelkeun lawang pantok. Sing teu naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup. Coba teangan imah nusangsara nyeun tolak bala teu naha pantona ge rujad. Matak tuyul teh blus-blos we. Eueuh kakeueuh. Artina eta dijamin kasalemetan. Oh bener ya. Iya. Matak hirupah tarimakeun. Deuk sangsara deuk beunghar bodoh. Anu beunghar narimakeun kana kabeungharan jadi bageur. Nu sangsara narima kana kasangsaraan jadi sabar. Duanana ge ibadah. Nu sangsara sabar, nu beunghar bageur, ibadah duanana. Aya jelema daek, ibadah ku daekna, jelema kedul, ibadah ku diajar daek. Jelema pinter, ibadah ku ngoncoran jelema bodoh, ibadah ku aleweh kanu pinter. Tuh ibadah pakabehanana lagi. Nah ari urang tara sadar deui ka dinya. Ieu mah geus pinter teh, pade oi sia teh mah jelema boloho. Nah memangna urang pinter teh. Nyebut boloho ka batur teh urang ge bodoh. Ku nyebut bodoh ka batur ge artina keur nemongkeun kabodohan diri. Bener. Iya nu pangaosan jeung nu henteu bisa jadi ibadah mah nu henteu. Nu henteu datang ka dieu masak nyangu mah naha teu pangaosan pan aya nana gerhana. Bapak ceuk ustad nu deukeut ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Tuh patuh ka salaki. Coba ieu teh diizinan ge maraksakeun. Buah izin buah henteu. Tuh baik cenah da urang mah teu buka salaki tong dibeja-beja teh moal matak dikawin ku urang. Masak nyangu ceuk ibu teh, "Ba, abdi teu pangaosan teh bisi bapa lapar, hayu urang tuang babarengan, dekul barang dahar, ibadah gede. Beres we kieu, silih keukepan, ibadah badag. Coba ieu." Salaki ibu teh keur papelengkingan dina kursi anu. Nungguan ibu da lapareuh. Cek salaki engke ibu balik jam 11. Salaki nanya, "Di mana?" "Di mana? Di mana?" Ai gaya kieu pangaosan, matakna cek aing datang sebenarnya begitu teu cara juga batur. Nah, ibu ladang pengajian jadi nyarekan salaki. Jadi nu ditengtukeun ibadah teh lain nu katempo, ibadah teh lain nu kadenge, Pak. Ibadah mah kudu nu karasa. Pertanyaan, Bapak salat, Ibu salat, geus karasaeun salat Bapak ku dulu? Geus karasaeun salat urang ku tetangga? Ari salat judulna tungkul tapi naha bubar salat jadi dangah, berarti teu karasa ku batur. Matak salat tungkul teh nembongkeun tawadu hirup, matak jelema anu sok salat mah hampura tara lalajo kagorengan batur, tungkul kana kagorengan diri sorangan. Weh. Bacaan salat alus kabehana lagi wajhku wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Alus bacaan salat tapi can jadi gambaran alus ucapan saenggeus salat. Matak loba keneh jelema alus bacaan salat tapi jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea bahkan inung bapa nyeri hate ku bibirna berarti eta salat karek alus bacaanana can alus dina ucapanana. Well bari maranehanana begitu teh. Ruku grasok ruku Subhana rabbiyal azim mah wa bihamdihi ruku. Naon teh gambaran ruku? Rengkuh. Modal kuring penak jeung bapa rengkuh, Pak. Nah, kuring rengkuh, apaan kuring mah budak ngora, bapak kolot, aya wajar budak ngora ngahargaan kolot. Bener ya teh? Ieu teh budak ngora, Pak. 40 tahun. Bapak 60, wajar lamun kuring ngahargaan bapak. Pan bapak geus kolot. Oh da bapak mah teu boga ilmu, moal bisa hirup nepi ka 60 le, 60 tahun tanpa ilmu. Ilmu bapak teh pepek jeung papa. Ilmu pamajikan mun pasea bapak tara ngalawan, pan ieu mah can boga pamajikan, teu apal dicarekan ku pamajikan. Jengkel ku anak bapak ngalaman, kan kuring mah teu jengkel ku anak, nah teu boga. Ilmu mah aya di bapak, sebenarnya aya di dieu lain. Tah ilmu mah aya di ibu. Matak wajar lamun kuring rengkuh. Tah ruku teh gambaran ngahargaan batur, tapi loba keneh jelema nu ruku tapi teu bisa ngahargaan kasasamana hirupna. Akhirna parasea Islam jeung Islam di mana letak ruku nu sabenerna. Weh. Jeung naon urusan mah jeung kudu pasea. Segera sok. Aya urang naon urusan mah jeung kudu pasea, naon nu dibelaan. Yeuy tukang pasea. Darengekeun sabenerna urang sok papaseaan naon dibelaan.
Islam jeung Islam pasea nu ruksak Islam eta sorangan Pak. Yahudi moal ruksak, Kristen moal ruksak, Nasrani moal ruksak. Mun Islam jeung Islam pasea hampura nu ruksak Islam eta sorangan. Ternyata Islam teh kudu diruksak ku batur, diruksak ku umat Islam sorangan, ku saha? Ku jelema nu resep pasea atil tanu. Babaduh. Ngaruksak kana Islam eta sorangan. Bener? Sing atuh da Islam lemah lembut. Islam nyaah, Islam asih, Islam dede, Islam dek nemokeun akhlak, eta we nu ku urang dipigawe. Umat Islam mah hampura kanu mabok wae tara nyebut goreng alus wae. Aya nu mabok alus, aya nu judi alus, aya nu zina alus wae. Teu ngartieun. Beda ngaheulang. Nu judi alus, nu zina alus, nu mabok alus. Jigana mun ieu ceramah ngeusan isuk mau teu nyararekan, rada gelo ustad sesat. Nah, teu ngarti ya. Nu zina alus, nu mabok alus, nu judi alus. Mun bapa ngahina jelema nu judi pasea Pak. Mun bapak ngahina jelema keur mabok silih teungel. Coba lamun urang ngadoa ka Allah sing jadi jelema alus. Sabab ucapan umat Islam adalah doa. Matak naon lamun doakeun sing jadi jelema alus. Lain hartina nu mabok alus, tapi ngadoa urang ka Allah sing jadi jelema aya makhluk nu kitu. Bibir kieu mah. Kana ngaledek baturna teh ada ripis gerayo urang diajar napalkeun dalil doa teh senjata umat Islam, doa teh senjata umat Islam. Penta ka Allah urang ngarobah si itu moal mampu, ngarobah si eta moal bisa, penta ka Allah cenah dirobah ku Allahna. Gusti jantenkeun jalmi itu jalmi nu sae. Pasea moal geuleuh moal. Sabab umat Islam boga doa jantankeun jalmi itu teh jalmi nu sae. Kahartos digitukeun ngan jarang aya angere si kafir si murtad balongkotan pinarakaeun angere eta hirupna. Padahal mah ucapan urang teh ucapan doa. Doakeun jelema nu garoreng teh, doakeun jelema nu keur judi, nu keur jinah, nu keur mabok teh doakeun sing janten jalmi-jalmi nu sarat. Itu atuh. Eta Islam. Ya mudah kumaha lieur. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Lamun ibu nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad, urang nanagerhana minta bukti. Naon buktina ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka salaki. Naon buktina ibu cinta ka salaki? Dititah patuh, ngahargaan, ngahormat ka salaki, bener? Di papatahan ngadenge keung ku salaki, itu artinya ibu cinta ka salaki. Ceuk ibu cinta ka Nabi Muhammad, kuring minta bukti. Cinta na bapak jeung ibu ka Nabi Muhammad, naon bukti? Salat geus. Ngan sakitu-kituna. Urang buka. Kadang-kadang urang keur ngabohongan diri sorangan. Cinta Nabi, cinta, tapi naha jelema boga harta pedit, nu pedit lain Nabi tapi si korun. Naha dina bibir mengatakan cinta Nabi, tapi kalakuan jadi si korun. Dina bibir mengatakan cinta Nabi, cinta, tapi naha sok ngadu domba batur, nu ngadu domba mah Pak Abu Lahab. Dina bibir ngomong cinta Nabi, cinta, tapi naha gede wadul, nu gede wadul mah Abu Jahal. Dina bibir ngaku cinta Nabi, tapi naha jadi sombong. Nu sombong adalah Fir'aun. Ternyata cinta hanya sebatas di bibir saja, di penta bukti mah mana? Ayeuna cek ibu sholawat, oke, abdi satuju. Cinta Nabi buktina adalah sholawat, tapi urang bawa eta sholawat karena awak ibu nu sabenerna nu dibaca adalah sholawat, tapi naha sok ngomongkeun batur, berarti sholawat hanya sebatas cinta Nabi sesaat. Geuning kanyataan maleungit deui. Lain we mikir terus.
Aduh. Jarang anu nerangkeun kieu teh jarang. Demi Allah. Cinta Nabi mah cinta Nabi cinta wayahna lamun bener cinta Nabi, Nabi bager turutan bagerna. Nabi alus turutan alusna. Nabi lea hate turusan lea hatena. Nabi lembut turutan lembutna. Ya mau ari ngomong cinta Nabi tapi hate kereng. Cinta hanya sebatas dina bibir, can katempo dina hate nu sanyana. Bener? Tah Allah teh boga sifat Allah teh disebut asmaul. Tah asmaul husna teh aya di Nabi. Ya Rahman ya Rahim, Allah Maha Welas Maha Asih, maka Nabi welasan jeung asihan. Allah boga sifat Al-Ghaffar Maha Pengampun, maka Nabi asa hampura. Allah boga sifat Al-Latif Maha Lembut, maka Nabi adalah orang yang lembut. Allah ge boga sifat As-Salam Maha memberi keselamatan, maka Nabi Muhammad teu boleh merek keselamatan. Ayeuna na awak urang ai wiridan jiga nya ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif di masjid. Datang ka imah pemajikan sare sangu eueuh cai eueuh gang kawang molor wae nya pemajikan teh eueuh kaucregan eta ya Latif. Sebatas dina wiridan ya Latif tapi teka tempo dina akhlak paripolahan. Ungeup-ungeukan sadarnya. Al-Ghaffar teh Maha Pengampun. Sabejad-bejadna Bapa, sagoreng-gorengna kuring, tong keung ku dosa. Tong keung ku dosa nu gede, sabab aya nu leuwih gede tibatan dosa. Naon? Panghampura Allah leuwih gede tibatan dosa. 50 tahun jelema doraka, sapoe tobat, isukna maot, nu sapoe meakeun dosa anu 50 tahun. 50 tahun jelema ibadah, sapoe sombong, kasombongan meakeun pahala 50 tahun ibadah. Matak ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka sawarga. Matak tong sok lalegeg. Ibadah urang mah ngahambakeun diri we ka Allah. Titik geus. Ieu mah ibadah asa aing kang surgana atuh da. Entong. Urang ibadah mah hanya sebatas urang ngahambakeun diri ka Gusti. Lamun diri geus ngahambakeun ka Allah, maka engkena ge kumaha Allah. Kartos. Gitu. Pelacur oge pelacur. Ari Allah ridho mah geuning. Nabi keur ngariung jeung para sahabat, Nabi ngadongeng. Aya pelacur ni dihampura dosana ku Gusti Allah. Pan sahabat teh ngahulang. Ya aya gitu ya Rasul, aya. Balik jadi pelacur pangih jeung anjing, maka anjing kehausan. Selopna dilaan diasukeun kana jero sumur, dibebaskeun kana bahan anjing. Eta pelacur teh pelacur pa dosa gede, nulungan anjing. Kumaha ceuk Nabi? Dihampura dosana sabab melaan anjing. Tuh Islam teh boro-boro melaan jelema, melaan anjing sekalipun, punten Pak, bisa dihapus dosa. Urang mah anjing diendrieun. Tuh, karek nyebutkeun heueuh bener cenah. Bener ya. Bapak ge uninga sejarah. Nabi ngariung jeung para sahabat aya jalma penjahat beak dikarep, aya nu geus dipaehan 88. Tuluy nanyakeun ka ulama, kuring geus maehan jelema 88, kuring hayang tobat, ceurik geus 7 peuting hayang tobat, kumaha carana? Kumaha ceuk ulama eta? Anjeun tobat moal ditarima. Kumaha ceuk penjahat? Kagok atuh mun kitu mah deuk dijejegeun jeung maneh jadi 100 ku aing dipaehan. Tapi nalika ilit geus maehan 100 jelema, ngahulang dirina, istighfar saja jalan. Abdi teh Gusti hayang tobat, tapi abdi teh apal jalanna. Tobat ya Allah, abdi teh eureun ya Allah moal pernah ngalakukeun kajahatan deui. Ternyata jatuh tajong maut. Ternyata cek Nabi dihampura dalam keadaan maut. Matak tong keung ku dosa, tapi ulah dituluykeun. Bener cenah euy Ustaz ulah keung tingali aing mah engke. 7 botol dienom wae. Lain kudu kitu, bro. Sab gede-gedena dosa manusia aya nu leuwih gede. Naon? Pangampura Allah Ta'ala. Matak Allah teh Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Urang hamba Allah, berarti urangnya kudu asak kasaha. Kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Ibu dihina batur, dilirik batur, dicaci batur. Guguru we tuh tina
buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala, buah buruk tong ditaekan. Keur naon bapak capek-capek tanaga melaan buah buruk. Buah buruk tungguan ku waktu engke ge ragrag sorangan, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan engke ge eureun. Heunaha atuh. Dilawan jadi piomongan, ditaekan jadi capek. Antep Pak jelema nu goreng hate mah. Sahebat-hebatna urang nerangkeun alus, kalakuan urang alus disingareupan ku jelema nu kotor hate moal bisa narima. Aya Pak Kades teh di dieu. Nu mana Pak? Sahebat-hebatna Bapak Kades nyieun program ini dan itu disingareupan ku jelema nu kotor hate, punten Des, moal kapake. Anger bakal kieu, ya daek datang ka pengajian teh pedah wedek nyalon deui. Moal kapake Des ku jelema nu goreng hate mah moal. Kumaha atuh Pak Kades ngalawan jelema nu goreng hate? Angkat cenah ti kabenge. Ayo teh sadar-sadar dirina mah da ku Allah ge moal disadarkeun. Naha innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal dek ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum geus boga niat hayang ngarobah dirina sorangan. Matak jelema nu kotor hate mau ngarobah nepi ka kiamat moal robah. Jelema nu sok loba ngomongkeun batur dina pangajian unguk-ungukan da isuk poho deui anger dan gosip deui. Sok sing salaladar atuh meni aing aral dah. Atuh dah. Ayo keur pengajian mah heueuh kabeh ge unguk. Bener. Balik ke dieu isuk da anger atuh. Balan cek tetangga ai maneh pas teu pengajian pan penting ulang ngagosip poho. Nepi ka babari poho atuh. Resep. Coba. Mata geus Pak Kades tong loba nerangkeun kaalusan Pak Kades ka jelema nu ngewa anger diterangkeun kitu ge bakal ngewa. Ieu teh kuring nyokot di mana sejarahna? Sejarah Isra. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diterangkeun beak ku Nabi Muhammad. Masjidil Haram ieu cirina, Masjidil Aqsa ieu cirina. Keur jelema nu teu narima mah anger nyebutna ge gede waduh we anger. Padahal gesidik cirina bener, gesidik buktina bener, tapi tetap dirina teu narima sabab aya kokotoran dina dirina. Mata kotor hate teh disebut hijab, ngaran hijab teh penghalang. Lamun hate geus kahalangan, hampura bakal nganggap batu rendah urang nu alus. Bener. Barasihan euy. Hate adalah rudet wae adalah meni geuleuh. Da jelema nu rudet hate mah panyakitna ge numpuk. Asli jelema nu goreng hate panyakitna ge nyumpuk. Panyakitna ge numpuk. Karek batur meuli kongkorong ge, aduh si eta mah jug langsung meuli. Ngan pedah nu batur bisa dijual, nu si eta mah teu. Dan ternyata kongkorong tina lajada ladang COD kapangih beki wira capek Pak ngukut goreng hate teh capek. Mata innalillahi wa inna ilaihi asal ti Allah balik oge ka Gusti. Ari Allah nyiptakeun roh bapa suci, roh kuring suci, roh ibu suci, roh sararea teh suci. Allah nyiptakeun roh anu suci dipurageun ka alam dunia pana ai pana teruksak maka kasucian eta bisa ruksak kunaon kudunya matak syarat pertama jalma moal wawuh moal bisa balik ka Allah lantaran hubu dunia. Allah nyiptakeun roh teh suci gubrageun ka alam dunia ai dunya sifatna pana ai pana ruksak. Jadi dunia teh ternyata ngaruksak kasucian jiwa. Mata ai balik ka ditu kudu suci deui. Maka Allah nyiptakeun di dunia musibah, ujian, balai, gempa, puting beliung, panyakit, ririwit, budak gering, pamajikan baong, keur naon eta? Keur nyucikeun deui eusi hate. Matak tarimakeun. Ibu loba jedang-jeding kasalaki bere ku Allah teh pan dibere barusuh, pan juga eureun jedingna. Dek nyucikeun deui.
bawel teuing ka salaki sagala rupa diomongkeun, tenang bapak sing sabar ningeurepan pamajikan anu bawel daripada dibere ku Allah anu pego. Talung nu bawel mah teu kudu meuli radio, teu kudu boga TV, towel bujurna anggap we keur film Korea. Jadi aya hikmah di balik eta. Bener ya? Ngan punten ibu nyarekan lakdasa bebeakan kasalaki itu adalah dosa. Maka Allah deuk malikeun deui ibu di lakayaan suci, wayahna eta dosa kudu dibersihan heula ku panyakit. Bere nyeri huntu, eureun pan bawel. Matak di dieu geus aya pamajikan nu bawel ka salaki nyeri huntu tah ieu. Cara Allah deuk nyucikeun deui. Nu paling baur bapak. Bewir sesengor. Longon ka pamajikan teh kuprat kepret. Suku tujah keje. Punten, Pak. Kotor, perbuatan itu adalah kotor. Sedangkan Allah butuh nu suci, kembali kepada kesucian, kan gitu. Maka bibir anu sok nyarekan, bere ku Allah bengok. Teu eureun nepi ka dinya, geus bengok teh ku sabab leungeun kuprat kepret, bere kempreng. Suku loba tujang tajong. Hati-hati Pak, alam dunya teh aya nu nempo, alam dunya teh aya nu ngatur, aya alam dunya teh aya Allah. Saban perkara dosa jeung doraka manusia, balikna kudu suci, kudu digodog heula dibersihan di alam dunya. Geuning urang mah cenah nyieun doraka anger teu gering-gering acan, engke digodogna engke di alam kubur. Talung keneh di dunya Pak daripada dibersihan di akhirat. Bener? Sok sing salada. Bisi di dia aya tukang tipu tuluikeun. Tong eureun ai usaha genah kitu kitu mah teraskeun sok. Dicare ku nana gerhana bakal ngamuk, dicare ku ustad bakal nyebut fanatik, dicare ku RT bakal papasiaan antep ya Pak. Dicare ku Allah Taala punten eureun usahana ge. Matak bisi di dia aya tukang tipu tuluikeun. Sok. Ngan engke sawah geus boga, mobil geus boga, imah geus gedong, budak geus jadi geus sukses, tapi ladang nipu, tah hampura. Sawah bisa beak deui ku kalakuan anak. Nah, kos nu ngalaman betul. Sawah bisa beak deui ku kalakuan budak. Teu eureun nepi ka dinya kalakuan pamajikan jadi min sulak nepi ka imah ka beak ku beger. Tah sakedeung deui bapak diusir Pak. Enggas mau bapak diusir, bapak ririwit awan ngurus. Balik kana awak, Allah deuk nyucikeun awak urang ku cara sarupa kieu. Ibu pernah piknik? Cara Allah nyalametkeun ibu gampang. Ibu deuk piknik mayar 3 juta. Ai peleba deuk init nyetot di tajong irung nyengsol. Ngucur getih, ieu eueuh ka huntu. Pan teu piknik kalah ka rumah sakitnya. Beak 5 juta, nyeri hate teh. Nyeri teh nyaho. Balik ke rumah sakit, huntu ditapelkeun deui diganti ku tulang hayam. Irung nu nyengsol dikitukeun deui, cicing dina kursi, ketrekeun TV, aya berita, bus dari Karawang dikusruk kana jurang, maot kabehanana. Tuh jadi alhamdulillah. Beak 5 juta ke rumah sakit, kakara nyebutkeun alhamdulillah sabab dibandingkeun jeung itu modar kabeh. Cara Allah deuk nyalametkeun manusia tong loba dipikir. Kahartos matak cek urang Karawang tong nyeungsirikeun upih ragrang. Bisa jadi itu adalah proses Allah deuk nyucikeun kana awakna. Kahartos ya. Syukur. Oh nyata bapak mah teu nyieun doraka teu dosa, tapi boga penyakit eta, bengo jeung kieu. Tah lamun teu boga dosa jeung doraka, geus bapak kudu jongjon, naon? Double pahala. Sabab penyakit hiji ngaleungitkeun dosa, kadua lamun bapak sabar, geura asup ka sawarga, geura tuduh surga nu mana ku sabarna. Matak deuk double pahala, matak bisa hayang double pahala, kieu.
dan urang mah embung real. Bisi bapak eudeuh pek we. Ya. Da jelema mah bakal dipaksa sebenarnya, bakal dipaksa ya. Mata lamun di dieu aya jelema beunghar, boga sawah nepi ka hektaran, tong hektaran, da tuang bapak dengan sapiring. Boga 50 tumbak wae geus pasti dahar. 50 tumbak. 50 tumbak di sawahan. Da Karawang mapan penghasil beras. Tikeur zaman Presiden Soeharto, Karawang itu adalah swadaya pangan terbesar. Karawang jeung Cianjur. Nah, matak dua nu terkenal, beras Karawang, beras Cianjur. Nana gerhana mah jeung apal, tiap ceramah ka Karawang meunang beas sakarung. Mata ketahanan pangan sebetulnya adalah Karawang, lain Bandung, lain Subang, lain Garut. Ketahanan pangan sebenarnya mah Karawang jeung Cianjur. Mata beras terkenal lagi, beras Karawang, beras Cianjur. Kunaon kuring bisa nyarita kieu? Tiap pengajian ka Karawang meunang bea sakarung. Tajigana mah ayeuna ge aya bahan meunang. Ngan lamun ayeuna teu meunang atuh lain ge Karawang. Engke bakal ditanya ku bapak urang ti mana jang peuting tadi Karawang. Nah atuh mau beas merek. Utak wayahna panitia neangan lah sakarung geura ge. Hah? Heuh sakarung. Arek dua gitu nah. Aduh ya. Karawang. Ketahanan pangan teh demi Allah Karawang. Otak di Karawang dipikir-pikir moal aya mah susah. Lamun bapak boga 50 tumak, pelakan ku pare dina jangka waktu 3 bulan, maka ngahasilkeun 5 karung bea. Katuang teu 5 karung dina 3 bulan. Leuwih teuing Pak, da barang dahar ibu jeung bapak teh paling sabulan sakarung. Artina urang teh 3 bulan teh ukur butuh 3 karung. Geuning eta aya 5 karung, tah nu 2 karung hampura Pak. Reret yatim, reret miskin. Harta nu bapak keneh, sawah nu bapak keneh, tapi manfaat geus dicatat ku Allah bakal nungguan engke di akhirat. Bapak maot bakal maturan bapak. Kumaha di ditu? Saha eta nepi ka geulis kawanti-wanti? Pok itu ngomong, ieu teh amal anjeun, harta anjeun nu diinfakkeun ka yatim jeung ka miskin. Ngan lamun nu pedit nu datang ge sihungan. Rangeteng jeung gondrong nepi ka sieuneuan we. Nepi ka jejeritan, saha ieu tong nyamperkeun? Ieu teh pedit sia. Kumaha ceuk urang ingkah ka ditu moal bisa bongan kalakuan maneh pedit di alam dunya, maka peditna eta jadi wujud seperti kuring deuk maturan maneh jadi saksi nepi ka poe kiamat. Kasiksa ka diri urang naha ku pedit di sorangan mata nu ngadarenge ceramah yeuh iraha deuk tagor oh. Geureum aing mah teu lain pedit haban oi. Komo nu beungar menang BLT mah bikeun kitu ka yatim oi. Lain kalah ka dedempes api-api poho teh. Ceramah kieu mah demi Allah Pak Kades nu bunga. Da ieu teh ceramah kieu teh sabenerna hayang Pak Kades nu ngomongan kurang ludeung. Keun bae ku abdi we diomongkeun nya. Pak Kades mah ya tinggal mere gope ge teu nanaon lah. Komo lamun bapak boga sawah 300 tumak. Leuwih teuing Allah teh ngajamin bapak teh leuwih teuing. 500 tumak atawa 300 tumak gampang. Harta nu bapak, sawah nu bapak, tapi manfaat hayang nepi ka alam akhirat di dieu keneh gampang. Ulem nu miskin dalakan jelema pan 500 tumak. Saurangna 50 tumak, berarti 500 tumak teh 10 jelemaeun bae. 10 jelemaeun. Bapak mah cicing di imah, udud, ngopi, nu miskin anu nyawah, nu miskin nu nyawahna. 500 tumak dibagikeun anu miskin 10 urang, setawar nu miskin ka urang. Tina 50 tumak menang 5 karung, maka keur urang 2 karung, keur si miskin 3 karung. Bapak cicing, bapak udud, bapak senang, bapak teu jangar, tapi kajatah tina 50 tumak 2 karung dikali kana 500 tumak ku 10 berarti 2 kali 10 bisa berapa?
Hah? 2 kali 1 20. Kadahar kene moal 20 karung tina 3 bulan. Manusia pedit sebenarnya keur nembungkeun kasarakahan hirup. Tah. Sugane balik. Aya di dieu mah heuh ngalarti. Ngan ke pas ka imah, ku salaki ditanya, dia menang naon ceramah kieu Pak. Mun urang boga sawah 500 tumak, ulam nu miskin 10 cenah nyawa, tah 2 karung keur urang dikali 10, 20 keur urang, 3 karung bikeun anu miskin. Kumaha ceuk salaki ibu? Tong didenge teuing Ustaz rada gelo kitu mah. Anger godaan terbesar ibu adalah salaki ibu. Madak ceramah teh cantang tuh asup sebenarnya. Cantang tuh. Bakal aya nu ngahalangan. Saha? Ibu ngarti, salaki kurang ngarti, salaki ibu nu ngahalangan. Salaki ngarti, pamajikan teu ngarti, boro-boro mere batur, mere kolot weh pamajikan teu ngarti. Nah, biasa 5 juta, ieu ngan 3 juta. Kumaha ceuk bapak dibikeun ka indung bapak, hee sejeum itu teu ngarti. Coba lamun duana ngarti dina agama, moal mungkin terjadi sarupa kitu. Dunya moal kadahar, dunya moal kateureuy, dunya moal kateleg, matak naon lamun dialungkeun ka akhirat, sangkan engke ngajadikeun makhluk nu panghebatna, nu pangalusna, nu ku urang nepi ka seneng. Saha ieu nepi ka geulis-geulis teuing, amal anjeun, sedekah anjeun. Saha ieu nepi ka ngajaga kuring ti luhur nepi ka handap, salat anjeun. Saha ieu puasa anjeun, saha ieu haji anjeun, saha ieu sedekah anjeun, saha ieu ladang kahadean anjeun. Tong keung di akhirat eueuh batur sapanjang manusia daek ibadah eta nu maturan awak bapak. Lain we. Lah. Ngan lamun jelema teu ibadah pek de keung eueuh batur lur. Nu aya ge di ditu teh si hungran nyeteng jeung pikasieuna. Ibu ge di dunya teu panggih jeung juri geusieun ku juri. Tah di ditu mah nyata juri jarian. Saha ieu pikasieun? Haha, bedegong sia. Teu balik maneh, teu ecreug maneh. Teu taat na maneh. Ngawujud jadi makhluk anu dipikasieun ku sararea. Tuh geuning urang teh keung lain ku Allah, tapi ku pagawean awak urang sorangan. Matak pek geus muntruk-muntruk gerajieun makhluk eta ku alam nu hade, maka di ditu ge bakal tepung jeung makhluk eta dina kahadean. Kahartos kahartos. Geus asup kana rajaban lila teuing. Hayang balik urang ge. Jeung ieu teh calana basuh. Datang mah ka dieu teh magrib ge geus di dieu. Ieu teh kosong keneh tadi teh Pak. Sing terek tulus moal kitu. Nyawa abdi teh belenyeng ka ditu lah kasih akang meuli tutut. Tuh si ibu itu ibu ya. Eueuh nu nanya demi Allah. Lar liwat jelema teh eueuh nu nanya cing teh Pak ka mana? Ngaosan cenah A. Cing teh anu ceramah nana berhana. Cing teh tos ka dieu teh acan. Wah, cenah moal teu peuting si eta mah cenah kitu. Matak abdi teh ngopi tutut teh belah ditu. Jeung nasi uduk. Matak dia disuguhan tuang teh da geus areungap hampura we. Da atos jajan di belah ditu. Jeung da ari kuring mah prinsip tara loba barang dahar dina pangaosan. Atuh lamun di dahar di dieu mah mana bawaeun balik. Matak lamun teu dituang di dieu nya keresekan. Beunana. Heungan dasarnya ari ustad anu bajuna kieu teh heuh kitu tanah sibu teh. Nepi ka ngalaman cipruk aing mah suku. Coba lamun kuring diudeng jeung digamis. Mun kuring diudeng jeung digamis da jamaah teh moal teu nararangtung atuh datang. Wilujeng sumping al-mukharom moal teh kitu. Nah, ada ieu mah urang datang ke jamaah teh. Wel, buat eueuh nu assalamualaikum atuh. Tapi keun bae, da eta mah sakadar wujud, eta mah sakadar awak, eta mah sakadar baju. Tah anu perlu ku urang dibahas mah lain sebatas baju, ulah nepi ka pasea umat Islam ku baju. Tah umat Islam mah kudu geus apal kana jati diri hate nu saenjana. Satuju? Nah, ai satuju nama, alhamdulillah. Ai Rajab teh naon, Mbak? Pan itu judulna teh eling Isra Mi'raj. Teu naon Isra teh?
Tiba heula nepi ka ayeuna haben Isra Mi'raj. Apakah aya perubahan sanes Isra? Pan Isra teh perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ku bapak diperingati. Memperingati naon na urang Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Isra berjalan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya urang memperingati Isra, urang ge sarua kudu berjalan. Di mana berjalan? Lain berjalan jika Nabi, dalai Nabi ngan cokot hikmah di balik eta, urang ge kudu berjalan. Di mana berjalan? Tina kedul jadi daek. Tina salah kana bener, tina pedit jadi bager, tina salah kana soleh, tina goreng kasalaki jadi alus, teu akur jeung dulur jadi alakur, sok pasea jadi tara. Itulah makna Isra keur urang. Mata ladang rajaban ieu teh berat. Engke subuh ieu masjid bakal pinuh. Pan Isra nu kedua jadi darae bakal nepi ka dieu tah salat subuh teh kaluar. Ngan lamun ke salat subuh ngan sajajar bari aki-aki wungkul ari ieu naon Pak? Isra hanya sebatas kata-kata. Isra hanya sebatas meeling. Isra hanya sebatas ingat karena sejarah Nabi tanpa mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Weh. Kaharti ya. Letak Isra teh, Bu. Ladang Isra teh ke masjid ieu toong. Lamun subuh nepi ka pinuh bener ieu Isra. Ngan lamun subuh aki-aki wungkul baringan sajajar, kudu dievaluasi ieu ese. Berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang ge kudu berjalan tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina bedegong jadi henteu, tina teu akur jeung dulur jadi akur, pasea jeung tetangga jadi tara. Itulah disebut Isra. Sabab nu diomongkeun ge masjid, Masjidil Haram ilal Masjidil otak ladang Isra mah ieu masjid. Bahkan dina ayatna ge barokah, di barokahan tempat eta. Ieu teh masjid teh kudu jadi tempat barokah. Ieu nu hadir mere kira sok 50 ribuan. 50 ribu kali 100.000 jelema. Sahiji kali 5 jutanya. 50 kali 100 kali 100.000 jelema 5 juta. Bikeun ka DKM. Belikeun kana beas. Tiap poe Jumaah bagikeun ka yatim ka miskin. Barokah. Anya tak berat kikituan teh. Heug atuh nu leutik. Ibu boga majelis taklim. Eusina 100 jelema. Mawa setiap ibu pangaosan mawa beas saeutik. Saeutik dikali 100 50 liter. Serenkeun ka DKM. Tiap Jumaah nu 50 liter bagi kulimaan. Yatim 2, jompo 3, barokah. Geus nepi ka dinya mikir. Matak diomongkeun teh ku Allah. Sedengkeun barokatun. Barokah teh al barokatu huwa jadatul khair. Nyieun kaalusan hasilna ge alus. Nyieun kaalusan bertambah alus. Ieu masjid teh alus. Sok atuh nambahan tina kaalusan ieu masjid. Nyata hese kikituan nu minim pisan. Ieu masjid teh aya bata, masjid teh aya batu, masjid teh aya paku, masjid teh aya kenteng, masjid teh aya fondasi, masjid teh aya keramik. Teu silih aku Pak, tetep we ngaranna mah masjid naon? Hah? Al-Falah, Masjid Al-Falah. Kenteng teh asa pangkentengna. Pondasi teh asa pangpondasina, kaca teh asa pangkacana. Barokah teh artina manusia geus tong bisa silih aku kana jasana, kabeh oge geus we ladang bekerja sama, bari sama-sama kerja. Itulah barokah. Kahartos. Jadi Isra teh berjalan. Kamana urang berjalan? Tina kedul jadi daek, tina salah kana bener, tina goreng jadi silahkan Isra. Mi'raj teh naik. Kamana Nabi naikna ka Sidratul Muntaha. Urang ge umat tak kudu milu naik, ngan lain naik juga Nabi urang mah deuk naikkeun darajat, deuk teu naik darajat kumaha, nu bodoh jadi nyaho, nu salah jadi bener, nu goreng jadi alus, nu kedul jadi daek, boro-boro di akhirat, di dunia ge geus naik darajat ku aya Isra Mi'raj, bener? Deuk naon Pak diisrokeun jeung Mi'raj Nabi Muhammad, dititah naon? Salat. Sabaraha waktu? 50 waktu.
mata ladang Isra Mi'raj anu pang jadi jimatna, anu jadi mutiarana, anu jadi intan berliana adalah sholat. Sholat bu, ayo keur boga hutang meureun. Ladang Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat nu mana? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Bu, ngomongkeun batur dosa, popolotot ka salaki dosa, pedit harta ka batur dosa, panasan dosa. Tah ku sholat teh kuduna eureun kalau kabeuki mijah. Kahartos mah tanha anil fahsya'i wal munkar. Eusina sholat tilu, sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Eusina sholat teh sod lam ta sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Sod sidqul qauli aralus ucapan, lam layyinul qalbi laleuleus eusi hatena, ta tarku ma'asi berusaha ninggalkeun kamaksiatan. Itulah nu disebut sholat. Rada ngahulengnya. Matak jelema sholat mah teu mungkin ngahina batur, teu mungkin ngaledek batur, teu mungkin nyaci batur. Sidqul qauli, jelema sholat itu adalah alus ucapanan. Layyinul qalbi, jelema sholat mah bakal leuleus eusi hatena. Tarku ma'asi, jelema sholat mah bakal berusaha ninggalkeun kamaksiatanana. Ngagosip eureun, ngomongkeun batur eureun, popolotot ka batur eureun. Barang pentak ka salaki eureun. Panas ku milik batur eureun. Inilah makna tina sholat. Aduh, rajaban teh berat. Baik, nu terakhir yang geura balik. Aduh, jengesan hah? Heula tong sok perhatian teuing ah. Perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Ulah dapan maneh ka ustad, heula ustad, coba ka salaki kokon kusarangan. Wah, diperhatikan ku kolot mah aku menolak. Nya lamun diperhatikan budak orang mah eudeuh teh, heula ustad, eudeuh ai ku kolot mah sudi. Nu terakhirnya, datang bulan Rajab Bapak atoh tawa sedih. Datang bulan Rajab Bapak atoh tawa sedih. Atoh, ibu atoh sedih. Atoh tawa sieun. Kuring sorangan mah datang bulan Rajab keung. Nama kejeung keung. Sabab Allah nempokeun hukuman nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Bapak ge uninga sejarahna. Allah nempokeun hukuman ka umat Nabi Muhammad. Di antarana hukumanana kahiji aya jelema ngaguntingan bibir sorangan, neutekan letah sorangan. Nabi nangis bertanya ka malaikat, Jibril, saha eta? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Punten urang kasigeuh. Nu capetang nyarita dina agama tapi kalakuan anggang tina agama. Nya teuh. Heuh saha teh nu capetang dina agama tapi kalakuan anggang tina agama? Saha sok ngomong sok? Astagfirullahaladzim. Ustad sanalur nari ibu kumawani teuing ing mah jigana di ulang deka dia teh sudi ah. Ieu jamaah wani-wanian teu mat bisa labuh. Heeh. Ngaguntingan letah sorangan, neutekan bibir sorangan. Saha eta? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Nu capetang nyarita bebeneran tapi dirina ge anggang tina bener. Capetang kudu bagur tapi dirina pedit. Capetang ulah pasea tapi dirina bobotoh tina pasea. Lain ustad bu tong sukuran tuding saha sararea. Ibu oge ka budak kitu. Jang, magrib. Kumaha ceuk budak? Ai mamah kagok Persib. Artina lain ustad-ustad teuing sararea. Kono tudang tuding ustad teh bararuku. Ya bisa di ayat Pak Ustad, dah pasti Pak Ustad juga apalun sejarah eta kan mungkin dina nepikeun rada keung, ayo urang mah bae da moal panggih deui. Lol deui. Dilelep-lelep dina lautan darah. Lautan darah ya, lautan darah. Ayo laut piraku 2 meter nya lega lah. Lautan darah. Ka inum, ka leueut, begung awakna garing.
Nabi bertanya, Jibril, saha eta umat anjeun ya Rasul? Nu kumaha? Cicing tong kasindiran. Anu nulungan babaturanana, nulungan batur, nulungan dulur tapi nyakek beuheung. Nyai bisi maneh teu boga duit, ku emak disadiakeun 10 juta. Ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta. Lamun dina satahun kudu jadi 22 juta. Keur mah jelema sangsara usrak eslok unyam injem, imah beak sawah beak, nu kitu ngaranna rentenir aduh. Tapi yakin di dieu mah eueuh ngan lamun aya gerak tobat. Rek kitu wae. Rentenir. Katilu keur bapak-bapak. Aya daging buyatak bilatungan di dalahar, aya daging alus di arantep. Saha eta? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Ai pamajikan diparak cenah sangsara ari bonon gerasi eta mah. Bonon dirasikoan eta mah. Ibu-ibu ngaran ka beladinya. Pamajikan meminta 100.000 dihoak heula. Teu wani di itu kamari karena duit kan dekat tobat-tobat ka pamajikan. Nah, ai kanu di jalan. Pedah rokna ponok, pedah bujalna kaciri, pedah bujurna monoyot, pedah bajuna yukensi, buukna dibeureman, 7,5 nepi ka ditebak. Nah, maka jeung apal hargana pernah ngobrol. Wayah kieu tah, cing teh sabaraha wayah kieu? 7,5. Nah, cing nu mahal. Nya gode boga sabaraha? 100 salawe. Engke ge salat subuh. 7,5 mah wayah kieu. 2,5 keur penginapan, 500 keur abdi sakitu. Oh cing teh ieu mah ngan boga 100 salawe kumaha? Engke ge salat subuh, cing teh di penginapan lain, di kebon buncis. Punten Pak, punten. Perzinahan itu tidak boleh. Pamajikan bapak meninggal alusan, pamajikan bapak meninggolisan, pamajikan bapak lebih hade cenah seksi daripada orang lalajo seksi batur. Seksimu adalah siksamu, seksimu adalah siksamu. Ibu wayahna deuk seksi mah kasalaki entong ka urang da moal kabita demi Allah. Nyage kuring ustad cek batur, punten boga pamajikan mung nu digegamis saumur-umur. Ieu mah kaluar digamis, di imah digamis, masak digamis, waktu sare digamis, hoream. Hargaan atuh nafsu salaki. Da lalaki ge boga nafsu. Matak lamun lalaki ibu loba doang koong ka awewe sejen anu rokna pondok ulah amek. Mending ge ibu namprak diubah. Bapak resep kanu make kolor, resep kadiekeun minta duit 500, deuk meuli kolor jiga si itu. Pake kolorna jiga si itu, cicing di kamar, bapak insyaallah nuluduk jiga domba Garut. Harmonis rumah tangga. Nya ieu mah khusus budak ngora. Ari ini di kolor mah ngolokok da kupingpin lagi geus sagede eta. Atos ini menarimakeun lah. Anak anyata ieu mah budak ngora. Anu nafsuna tinggi kene. Ari geus kolot. Ayo geus karolot ah jeragot deui. Monya balik ka dieu nini umur 80, cekus tadi kudu make kolor ah. Anger di kolor ke tepos. Atau senarimakeun geus kolot malah. Ieu mah khusus budak moal. Ya. Ulah min sulak teuing. Supaya lalaki teu tolo heor, jajan di luar. Bengket ku ibu, kunaon bengketna dangdan sing hade patuh ka salaki ngajaga kahormatan salaki. Tah eta pamengketna dangdan sing geulis patuh jeung ngajaga kahormatan. Bapak ge betah boga pamajikan gitu. Da ieu mah keur mah awak badag sakali dipake atuh dikeukepan teh tepung-tepung. Sabab tanyakan ka ustaz nu deukeut lah. Sabab pernikahan itu dibangun kunaon? Ku rasa bogoh. Ai bogoh teh di mana datangna? Tina nafsu. Matak jelema keur nyalurkeun nafsu adalah pamajikan. Tong jero teuing babil, teu nyaho urang oge. Mangawelah ku bapak terangkeun leuwihna mah. Abdi mah teu nyararah mah teuing sabab can boga pamajikan.
Tilu berarti hukuman tuh tilu ya. Tilu opat. Nu ngadagoran sirah nyokot batu bari seukeut didagor kana sirah sorangan muncrat otakna beulah sirahna saha eta Jibril umat anjeunnya Rasul nu kumaha nu ninggalkeun ibadah salat nu wani ninggalkeun ibadah piraku geus ramah ieu eueuh ka keueuh ya cenah bae nu ngadagoreun sirah paduli lah atau ayeuna we cobaan ku kohkol masjid dah. Lamun karasa nyeri berarti heueuh ieu mah akhiratna eueuh tulunganeun Mbak. Jeung tatangga teu bisa gegeroan, jeung dulur teu bisa gegeroan, ngageroan indung teuing ka mana, ngageroan bapa teuing ka mana, bungan urang nu ninggalkeun salatna, ya urang nu dihukum. Ngadagoran sirah sorangan, muncrat otakna, bejad sirahna, saha eta? Jalma nu wani ninggalkeun ibadah. Ai salat sabar menit. 5 ya, ayu hirup 24-nya. Gede keneh nu dibikeun daripada nu ditentang. Allah sapoe sapeuting mere 24 jam, nu dipenta ukur 5 menit dikali 5 waktu, 25 waktu. Gede keneh nu dibikeun ku Allah katimbang nu dipenta. Bapak boga duit 100 juta, nu dipenta mah ukur 2,5. Tapi naha loba jalma nu teu sanggup, heueuh sarakan. Nu dibikeun teh 24 jam, salat teh ukur 25 menit, tapi naha loba jalma nu henteu, heueuh sarakah teu puas-puas. Tah puas mah engke, mun harta geus ngageleuyeung ku banjir, gedong geus runtuh ku gempa, harta geus bea ku angin, kakara ya Allah lamun mah salat mengok. Bener Pak? Bandungan, Aceh jeung Sumatera, mobil Fortuner 725 juta, mobil Alphard 1,2 M teu dihargaan ku cai imah aya nu 3 M digeleuyeungkeun ku cai teu dihargaan saeutik-eutik acan matak leuwih hade poe ayeuna lamun memang jelema aya gerang ngarencanakeun deuk dikamanakeun eta harta bikeun ka Allah deui da urang mah teu boga naon-naon boro-boro umur boro-boro nyawa maot sekalipun hirup ti Allah maot ge ku Gusti tong ditahan tong boga beban dek maot teh ieu mah da bebanna pamajikan geulis bari ngora harta loba mata perang jeung malaikat dicabut nyawa ku malaikat dicabut ku urang didudut atuh mata paingan yang banyak aya talqinnya lakinu mautakum an la ilaha jadi jalma nu rek maot teh talqinkeun ku heuh bisi boga beban tah bibirna da bibir la ilaha teh hese teh nyawa geus di dieu sok au-aukan kudu ngomong la ilaha illallah da hese ayeuna wae nyawa aya keneh hese la ilaha mun kana ngomongkeun batur bebari komo ieu palebah nyawa geus dicabut nabi dicabut nyawa ibarat buuk dina adonan set teu karasa nyeri cenah tapi jeung nabi nyebutkeun nyeri mana bukti malaikat eureun heula stop heula nah ya rasul mah jeung kudu eureun nyeri nabi nyebut nyeri nabi kan nabi bertanya ari umat kami dicabut nyawa nyeri umat malaikat leuwih naha bedegong kita sholat tepat waktu kabarirangan kita maruka Quran darag-darag marawah HP sok rumah sakit lalajo dangdut di jam 7 nepi ke jam 10 nepi ke jam 5 nagong bere pengajian sajam setengah getek hayang mantong badagong umat anjeun teh matak dicabut nyawa teh nyeri kumaha ceuk nabi saking punya ka umat beakeun ka nyeri umat kami dina cabut nyawa bikeun tumplekeun ka Muhammad kabeh saking punya ka umat ulah nepi ka ngalaman dicabut nyawa nyeri kunaon nyeri loba beban harta beban dunia beban pamajikan beban segala rupa mata umur ti Allah anggeusna ti Allah hirup jeung maot ge kumaha ceuk Gusti tong boga beban sabab jalma nu loba beban mah kitu perang jeung malaikat dicabut nyawa sedengkeun ari ngaran maot teh kumaha alam tungtung pemuda lalajo Persib balik ke goronggongan motorna beberek-berekan jebrol di tajong hubrak maot ditanya ku malaikat man rebuka piking anger Pak teu ngaruh deuk pukang deuk piking ge teu ngaruh ustad sekalipun man rebuka punten malaikat abdi ustad teu ngaruh
Bener? Mata hirup masuk latihan disebut riyad. Latihan maot sama memeh maot. Latihan ditanya memeh ditanya. Latihan dihisab memeh dihisab. Ibu jalma nu maot bogaeun ceuli. Bogaeun, tapi teu ngadenge. Maksudna teh memeh maot teh. Urang teu boga ceuli, tapi tong berfungsi karena kagorengan. Tak teh maot memeh maot. Nu maot boga panon, tapi teu nempok. Artinya ieu panon tong pake lalajo nempok kagorengan batur, maot atuh. Kala itu kahati ugan kumaha. Nu maot bogaeun suku. Bogaeun bisaeun ngalengkah. Artinya maot sama memot teh ulah ngalengkah karena jalan anu salah. Sok ngalengkah mah kana bener. Tak eta teh maot. Kartos. Maot memeh maot kudu geus dipaehan ego urang teh. Dipaehan karesep urang teh, dipaehan kahayang urang teh, eta teh maot ngaranna ceu. Sabab boga ceuli teu ngadenge, urang di ieu teh boga ceuli, tong sok ngadenge kana gosip, paehan karesep teh atuh paehan. Boga panon keur nempo, jelema maot boga panon teu bisa nempo, urang ge boga panon geus teu bisa nempo kana kalakuan batur, teu bisa nempo kana kasalahan batur. Artinya maot samemeh maot. Sok sing maot samemeh. Ade dan ukieu kurang ngarti bahaya, eta kudu ngarti we nya. Anu maot bogaan bibir. Tapi teu ngomong. Tong sok ngomong kana kagorengan, paehan ngomong kagorengan teh. Sahingga engke jeung Nabi Muhammad bakal patepung. Bapa jeung Nabi bakal patepung, kuring jeung Nabi ge bakal patepung. Di mana patepungna urang jeung Nabi? Di Talaga Al-Kausar. Saha atuh eta nu bakal tepung jeung Nabi di Talaga Al-Kausar? Dua cirina. Hiji, jalma nu boga cahaya wudu. Dua, aya jelma tapak sujud. Yang nempo aing mah baroga tapak sujud teh. Nah, ieu mah tapak ngomongkeun batur. Ngan dua Nabi mengenal umatna teh hiji nu boga cahaya wudu, kadua nu aya tapak sujud. Aya tapak sujud nah. Atuh hayang aya tapak ini mah enteng sujud gesruk-gesruk. Ari artina tapak sujud eta lain. Lain eta artina. Eta mah secara lugah. Lain secara hakikiyah, lain secara hakikat. Cahaya wudu, ibu air wudu ku cai naon bersih, disebut cek ilmu fikih mustakmal, cai suci dan mensucikan. Cai suci mensucikan, ibu kekemu ku cai bersih, tah bibir nu kudu kaluar teh ucapan bersih, kakara cai suci mensucikan. Iya mah ai kekemu ku cai bersih, ai teu ngomong kotor wae, berarti eta cai teu matak nyucikeun bibir, anggar goreng eta. Kahartos. Cepil ge ibu dikitu 3 kali ku cai bersih. Ceuli teh bersihan, ulah sok ngadenge kana perkara nu teu guna. Bibir ge bersihan, ulah sok ngomongkeun perkara nu teu penting. Ieu mah panggih jeung gelo diomongkeun asal lieur. Teu penting. Sirah diwuduan ku cai bersih, artina ieu sirah teh kudu ngaluarkeun pamikiran nu bersih. Suku dibersihan ku cai wudu, maka ngalengkah teh kudu nembongkeun kabersihan wudu. Ta eta disebut cahaya wudu. Nu kadua tapak sujud. Aya tapak sujud naon ya mah? Mun Bapak hayang boga tapak sujud, hayang diaku umat Nabi Muhammad, engke sujud subuh gesrok-gesrok kana eta. Ngarah tapakan. Tapak sujud teh disebut asar. Ai asar teh lain tapak sujud dina jasad, tapi tapak sujud dina hate. Mata lamun ibu salat pariksa hate, lamun ibu sujud pariksa hate. Jadi cahaya naon atuh cahaya salat teh? Cahaya nu aya dina hate. Sing aralus hatena, sing baleur hatena, sing loba rumasa hatena, loba nyarita kasalahan hatena, jeung daek ngomean kana kasalahan dirina. Itulah cahaya wudu, cahaya salat. Nusan waktu nu balik naik jam 10 setengah 10 setengah 12 2 jam kira aku tersebut jeung alhamdulillah deh garing
Jadi orang mau tiris teuing. Oban tadi teh ceramah teh di ditu heula. Hujan dipabageun ku motor, kahujanan gitu. Ai abdi pan embung jiwa olo-olo bae we. Da hujan nu aloh, urang nu aloh. Kan anger ada jengkel. Datang ka dieu teh kieu ranginang ranginang. Kareunang ranginang. Si itu ngaranna orang lain ranginang. Kareunang. Muga jeung ranginang. Ranginang mah eta baladna beas ayeuna dibahankeun. Sing sarehat Bu, sing paranjang Yosua, sing pararak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan wa iri tibat ieu sing berkah ilmuna, sing paranjang Yoswana. Sakedeung deui Ramadan, maka wayahna Ustad mah tarawih ge moal jadi, mata pek hargaan Ustad nu deukeut, ulah coba-coba hargaan Ustad nu jauh. Nah, nu jauh mah datang Idul Fitri, kuring moal datang ka dieu. Tarawih kuring moal datang ka dieu. Ibu gering kuring moal nempok. Ibu maot ge moal milu tahlil. Tapi nu tahlil nu deukeut, nu minta doa anu deukeut, imam tarawih ge nu deukeut, mata hargaan mah ustad nu deukeut, lain ustad jauh. Hade ulah coba-coba ngahina ustad nu deukeut, ku ngomong ustad kukut, cekek bae. Ka ustad deukeut teh oh sok ngahina ta eta tah ibu-ibu tah. Sing teh saha ustadna ya ustad kukut we. Buat dianggap anak me ustad cing atuh tad kali-kali mah dendam lamun di dieu aya ibu-ibu nyebut ustad kukut lali ka maot antep tong dikuburkeun bikeun pacuna sok nyeun kuburan sorangan anger urang teh butuh mah kudu deukeut lain butuh kudu jauh bener matak nu jauh mah geus tong dihargaan nu jauh mah tidak boleh dikenang tah kenang mah ustad nu deukeut beliaulah yang punya jasa nu sabenerna lain ukur keprok lakukeun. Iya Pak Ustaz tuh akangnya oyun bayun oh tah hargaan nu dareukeut oyun euy ka Ustaz nana hargaan bari urang moal ka dieu deui deuk naon ka dieu nu ngulem tah hargaan mah nu dareukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut ibu maot dikuburkeun ku nu deukeut bahkan ditahlilan ge kuno mata Pak Ustadznya pun kan bisi dia ibu-ibu anu ngahina dendam saeutik dendam. Maot si eta antep ketong dikubur antep. Hah? Apa dulu teuing? Dek bau dek ge da ustad moal ngaliwat kadinya. Ngan untung ustadna jalema rahate barebas dosa, anger we. Anu maot mah digugulung ku ustad Pak, ditahlilan ku ustad Bu. Matak hargaan kudu teh komo ibu sok rutinan tengah hargaan ustad boro-boro ilmu barokah ustad nu wae geus dihargaan boro-boro ilmuna moal beunang demi Allah matak paingan kolot baheula barokah ilmuna sabab guruna adalah dihargaan wa kiruman tata'allamahu minhu mulyakeun jalma nu geus mere ilmu saha nu geus mere ilmu di dieu teh para ustad di mana nu deukeut mulyakeun aranjeunana nya artos aing mau berkelila, kalian musan hah? Nah yang lebih ke jam sabaraha ibu? Hah? Yang lebih ke subuh, Bu, Pak, si ibu itu mau hidup ke subuh, tong dicarekeun ya anta. Pek ya Bu, ngagok lebih ke subuh, urang-urang mah urang baralik, kan antep ibu itu mah cenah ke subuh, paling nu ceramana kemang eta. Kuat sombong hayang nepi ka subuh. Geus urang ararat teh jeung kareunan. Ibu sakitu ahlul hatur. Bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sampurana para luhur nu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampura nu katedah. Luhur saur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.